Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng batepang dangu deui sareng Mang Adul dina pidangan dongeng Sunda ke-12 anu jejer cariosna nyaeta budak piningit Sri kaopat. Atuh supados teu nyangkolong teuing kana waktos dongeng Sunda anu ka-12 dina jejer cariosna budak piningit Sri kaopat Mang Adul bade dikawitan. Prung wilujeng ngadangukeun. Kade yang Bapak mah papatah kahidep ari ngaran-ngaran ngalawan siluman teh henteu siga ngalawan sapi geura. Kamari atuh maneh bisa ngalawan ka sapi da meureun keur kaayaan dilindungan ku Allah di tangtayungan. Kade mangkaring anu rek dihareupan ku hidep teh nyaeta siluman sing eling hidep cing loba eling. Cok Bapak ge di dieu diduakeun. Kitu pokna Mang Tarmin mematahan kanu jadi anakna dihenteu-henteu ge cenah Mang Tarmin teh ngarasa hariwa kusabab anakna teh bakal nyang hareupan siluman. Barang Mang Tarmin masih keneh ngobrol jeung si Bongkeng tekung si Lila di luar ge kadenge nu uluk salam. Taya lain nyaeta Jang Sirod anu tas nyusulan Pak Haji Basar jeung Pak Haji Kosasi geus dararatang kadinya. Malahan maka ciri Pak Bu Haji Komala oge aya soalna cenah hayang nalingakeun di waktu si Bongkeng erek lumampah. Terus we Mang Tarmin oge nitah kajararo antuk nama opatanana atuh kajararo. Terus we ada riuk ngarariung da Pak Haji Basar ge masih kene panasaran naon anu diobrolkeun ku Jang Sirod teh masih kene encan kapercaya sapenuhna. Antukna Pak Haji Basar oge langsung tumanya ka si Bongkeng kumaha cenah nah bener anu diobrolkeun ka Jang Sirod tadi teh, nah bener cenah geus meunang cara pikeun nulunganana urang pasir luhur. Ngan Pak Haji Sirod ge henteu langsung percaya sanggeusna si Bongkeng nemalan teh ngan meureun pada dikuatan ku si Ohen eta oge anu matak Pak Haji Sirod jeung Pak Haji Kosasih leuwih percaya kana naon anu geus kaalaman ku si Bongkeng pas tadi isuk-isuk. Sanggeus ngobrol darila antukna si Bongkeng oge siap-siap atuh pikeun berangkat ka pasir luhur. Manehna di bahanan ku indung jeung bapana disiapkeun pakaianana malah teu poho nyiapkeun sarung supaya si Bongkeng henteu poho cenah di waktuna salat. Sancan berangkat si Bongkeng oge teu poho atuh amanat kanu jadi guruna nyaeta Pak Haji Basar. Manehna nitip-nitipkeun kadua kolotna soalna naon anu ku manehna katarima kabar teh yen indung bapana teh bakal dijorag ku salah sahiji manusia anu nyarupaan kana rupana Pak Haji Bohim. Heuh Bah, kadewe lah uing mah papadon lah kasih Abah hampura Bah, lain uing ieu nya lain uing wawanianan jeung minculak lah kasih Abah ngan kuring mah ieu lah nitip euy si emak jeung si bapanya bisi eta si Haji Bohim mamalihan teh bener-bener datang ngajorag ka dieu lah. Omat balah pangnalingakeun lamun bisa mah teang atuh ku salah sahiji warga di dieu tah pangnarunguankeun kitu. Keun lah uing ge da lamun geus beres di pasir luhur mah bakal uah ieuh balik deui Bah. Oh tenang wae jangkeun masalah indung bapa ilaing mah da geus puguh geus teu dianggap saha-saha ku Abah oge. Moalkeun bae jeung masyarakat sudah hayu ge da moal ngararantep atuh lamun aya banjang pake buka kolot ilaing mah. Nu penting mah sok ilaing di ditu sing fokus kade ulah poho kana salat jeung ulah poho kana pangwejang Abah
kade nurek dicing harupan ku ilaing teh lain sabangsaning manusia tapi na sabangsaning siluman jeung kade eta karena cara-carana teh anu erek ku ilaing dipake teh bisi katohian ke ku juragan darihna. Bah tenanglah ai masalah eta mah da wingge geus sayagi jeung sagalana lah, mudah-mudahan we atuh pada salametnya bah. Jeung doakeun bah wing sing lancar, sing istilahna ulah aya gogoda anu matak pibahayeun ka wing. Heuh bah. Heuh ai kitu mah atuh syukur bahnya. Mak, Pak, wing rek pamit lah ayeuna mah doakeun aya ku wing oge da mah jeung bapa didoakeun sing salalamet. Heuh, yang sok didoakeun ku bapa. Kade ulah sok turegeus teuing. Ulah mentang-mentang maneh boga kaleuwihan. Omat we nya. Pak Haji, nitip we nya eta murang kali abdi. Omat panggeuingkeun bilih putra abdi istilahna teh mengpar dina kaayaan. Bisi putra abdi kaleuwihan. Omat panggeuingkeun Mang Hade di ditu salatna pangingetan ke nya Pak Haji. Oh tong hariwang mang keun wae lah keun ku abi lah wios ditalingakeun da insyaallah ku abi ge bakal direncangan terus si jang bongkeng mah da panginten ari Pak Haji mah cekap putarekap we lah ngadorong ku doa panginten kanggo kasalametanana jang bongkeng kitu mang. Anu nemalan karena omongan Mang Tarmin lainna Pak Haji Kosasih da geus puguh Pak Haji Kosasih mah geus aya belah hareup keur ngobrol jeung Pak Haji Basar teuing naon atuh nu diobrolkeunana teh. Nya ujang wayahna we panalingakeun budak ibi nya da geus puguh budak ibi teh masih keneh bolon, masih keneh didikeun jeung masih keneh carekeun. Wayahna ngan kade we bilih putra ibi teh bilih hoyongeun tuang atawa kumaha pangmerhatoskeun we ujang bilih isineun kana nyuhunkeun. Oh tong hariwang atuh bi ai perkawis tuang mah da piraku atuh ku abi ge diantepkeun sareng deui kan di ditu teh seueur santri ibi kadang-kadang santri teh sok ngaraliwet jadi bakal seueur bakal betaheun lah insyaallah jang bongkeng oge. Heuh syukur jang ari kitu mah pan emang ge panginten jeung si ibi moal melang teuing ngeureunana ngalipaskeunana nya sok atuh bisi kaburu hujan bisi kaburu burit manten brawe ayeuna mah atuh geura lumampah. Sanggeus pada ngailaskeun mah atuh antukna si bongkeng jang siro jeung Pak Haji Kosasih ge lumampah menuju ka Kampung Pasir Luhur. Kacaturkeun di Kampung Pasir Luhur kaayaan bener-bener mencekam, bener-bener tiiseun rehe comre kaciri pisan siga kampung anu eueuh penghunina. Nalika eta kaayaan wanci keur wanci sore anu reup-reupan sakedeung deui ge adzan magrib. Tapi kaayaan bener-bener tiiseun teu kaciri sakulempreng acan aya masyarakat anu dilaluar caricingna. Anu ngan kadenge ngan saukur di jero madrasah we aya kadenge barudak keur rupa-rupa pujian keur ngadareres da geus puguh meureun ari di madrasah mah marahna ge henteu hariwangeun teuing. Barang wanci geus dincak magrib kaciri di pasisian lemur si bongkeng jang siro jeung Pak Haji Kosasih kakarek ngarongheap karek nararepi ka eta pilemuran. Terus we atuh tiluanana ge malipir ka belah kaler manehna langsung ararasup ka jero pasantren da geus puguh pasantrenan Pasir Luhur mah di pager sakuribengna jadi henteu pacampur jeung masyarakat tidinya. Malahan mah masjidna ge aya di jero ngan masyarakat tidinya anu osok sarolat ka jero pasantren. Jadi masjidna teh ngahiji masyarakat jeung barudak santri teh kabeh sarolat mah di jero pasantrenan. Kaciri Pak Haji Kosasih jang siro jeung si bongkeng ge manehna nararuskeun ka masjid anu maksud erek ngalaksanakeun salat magrib ku sabab cenah sakedeung deui ge adzan. Barang geus lewat isya katingali tiluanana ge kalaluar ti masjid
sigana mah meureun saenggeusna salat maghrib teh henteu langsung kalaluar jeung baralik, da kagok meureun erek langsung ngalaksanakeun salat isya, da memang katingali maranehna kalaluarna teh pasta salat isya. Terus we atuh tiluanana ge ngajarugju ka imahna Pak Haji Kosasi. Barang geus araya di imah terus we atuh tiluanana ge darariuk, katingali istrina Pak Haji Kosasi ge ngoloyoh ka dapur anu maksud erek nyokot cai. Tekung silila istrina Pak Haji Kosasi langsung nyamayuran cai kadinya, bari manehna nanya ka si Bongkeng, "Ujang, ari Ujang teh saha jenengan teh? Geuning meuni alit keneh Ujang teh." "Mohon Bu, abi teh emang alit keneh atuh. Ari wasta abdi teh pun Bongkeng Bu. Abi teh orang kampung Sudahayu. Abi teh putrana Bapak Tarmin sareng Maeem Bu, gitu." "Oh Jang Bongkeng, sok atuh Ujang dileueut tah caina, hampura we nya da geus puguh di pasir luhur mah kieu kaayaanana, teu aya naon-naon, sok mangga tah dileueut pangiten capek tos perjalanan tebih." "Mohon Bu, hatur nuhun lah, keun engke ku uing diinum lah. Keun wae hampura Bu, uing mah ngomongna rada garihau Bu ieu teh, da geus puguh kabiasaanana uing mah. Si emma jeung si mapana lah tara nyarek tadina Bu." "Oh Ujang wios, teu sawios-wios, keun wae da di dieu ge sami ari bahasa mah. Kararitu loma we atuh eta mah Ujang biasa." Bu, tong teuing ditanya. Kan bae hina istirahat heula Jang Bongkengna. Keun da kuing oge sabenerna maloba keneh pertanyaan teh. Ngan engke sakedeung deui meureun Jang Bongkengna hayang istirahat heula meureun ayeuna mah. "Kan wae Pak Haji, keun lah sina ngobrol heula si ibu jeung uing meureun. Da kakarek wau atuh geus puguh Pak Haji, pastina ge bakal loba keneh nu ditanyakeun ka uingna. Bari sakalian sok we lah Pak Haji rek nanya naon ka uing. Da uing mah isukan mah moal aya di dieu Pak Haji. Uing mah bakal langsung ka imahna itu saha ngaranna teh nya eta teh juragan saha tah?" "Nah geuningan erek langsung ka imahna juragan dari. Nah bet kitu emang kumaha ieu teh anu bakal dilakukeun ku hidup teh Jang?" Pak Haji Kosasih nanya ka si Bongkeng. Pak Haji Kosasih teh ngarasa penasaran. Da emang Pak Haji Kosasih mah teu apal cara-carana rek kumaha si Bongkeng dina nalika nyalametkeunana warga kampung Pasir Luhur. Da memang atuh basa nerangkeun waktu di kampung Sudahayu ge si Bongkeng teh henteu bebeja cara-carana mah. Manehna teh ngasaukur bebeja aya we cenah carana, keun we cenah kumaha uing. Jadi sagala rupana ge pasti kumaha si Bongkeng. Terus weh sanggeusna di dinya mah atuh si Bongkeng ge wani balaka terus terang bakal kumaha wae jeung naon wae anu bakal dilakukeun ku manehna pikeun nyalametkeun warga Pasir Luhur. "Oh kitu Jang carana teh. Aduh kumaha nya, kuring teh asara teu merean ari kitu mah." "Mohon atuh Jang, kumaha nya ari kitu mah? Kumaha eta prayogi direncangan kitu ku emang kadituna?" Jang Sirod ge mauran atuh kana obrolan si Bongkeng jeung Pak Haji Kosasih. Ngan si Bongkeng teh meureun da manehna emang rencanana kitu. Jadi manehna nolak kana tawaranana ti Jang Sirod pikeun ngamaturan ka imahna juragan dari. Saenggeus ngarobrol darila kaciri atuh si Bongkeng ge manehna heuai meuni marelek pisan. Sigana mah meureunan geus tunduh. Atuh ningali si Bongkeng geus tunduheun teh Pak Haji Kosasih ge nitah we ka si Bongkeng ge istirahat. Da kabeneran cenah manehna ge katut Jang Sirod arek istirahat. Meureunan cenah ge si Bongkeng kudu siap-siap da isukan erek ngajugju ka imahna juragan dari. Kacaturkeun di waktu isuk-isuk kaciri atuh masyarakat kampung Pasir Luhur ge ari di waktu isuk-isuk mah pada aktivitas siga eueuh anu sararieun da geus puguh meureun ari beurang mah piraku aya siluman ngadon erek neangan mangsa.
Atuh saenggeus sarapan heula mah si Bongkeng ge langsung we pamitan ka Pak Haji Kosasih jeung istrina. Manehna henteu diengke-engke deui, henteu ngadaguan rada beurang cenah. Ngameh henteu beakeun waktu. Ngan manehna teh nalika erek ka imahna Juragan Dari, manehna menta panganteurkeun ka Jang Sirod. Kusabab cenah manehna teh encan apaleun di mana imahna Juragan Dari. Ngan si Bongkeng menta dianterkeunana ulah sampai ka imahna, cukup we cenah bere jarak 100 meter mah. Sanggeus 100 meter mah keun bae we cenah si Bongkeng tinggalkeun, keun we engke tunggu kumaha kabarna jeung tingali keayaan situasina di Kampung Pasir Luhur teh kumaha sanggeus ayana si Bongkeng di imahna Juragan Dari. Kacaturkeun di hiji imah anu pang agrengna jeung pang ahengna di eta pilemuran, aya hiji lalaki anu keur diuk dina kursi di hareupeun imahna. Di gigireunana aya cikopi masih kene ngebul. Teu tingaleun gigireun cikopi oge kaciri dina piring aya goreng cau jeung goreng hui, sarua eta oge masih kene ngararebul. Barang eta lalaki eukeur husu maca koran, kadenge di hareupeun manehna aya nu uluk salam, taya lain nya eta si Bongkeng. Ngan kitu teh da kusabab manehna eukeur maca koran jadi henteu apaleun saha anu datang, soalna kahalangan ku koran anu eukeur dibacana. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Punten. Rek naon Jang? Rek minta sumbangan. Heuh entong kalah lewat heula ka ditu tuh. Hampura lah mawa kamera ya. Hampura isu kene geus minta sumbangan ieu budak teh ya. Teu boga gawe naon ya budak teh ya. Dada teu guna gawe siga nu teu boga indung bapa wae. Majang yang kaditu. Gitu cek eta lalaki, manehna lain nemalan kana uluk salamna si Bongkeng. Manehna kalaku kulu terus panyangkana si Bongkeng teh anu menta-menta meureun, da soalna langsung rek diusir ku manehna oge. Punten Mang, abi mah da sanes anu bade nyuhunkeun sumbangan Mang. Manawi abi teh tinu tebih Mang. Aduh, kasontenan kamari teh nya mondok we di dieu, tapi na ninggalna lemur ieu teh meuni sepi kieu Mang. Mamanawian atuh Mang, abi lah peryogi padamelan, soalna ninggal bumi Mang. Aduh, meuni sakieu ahengna, sakieu agrengna, sugan we Mang atuh aya padamelan kanggo sim abdi. Nios lah naon we padamelanna Mang. Ngarit-ngarit kanggo embe atuh da abi ge siap lah tiasa ngarit Mamang. Si Bongkeng nemalan ka eta lalaki anu taya lain sing horeng eta teh Juragan Dari, jelema anu pangbeungharna di dinya anu kakocap muja kasiluman. Oh maneh teh rek minta pagawean Jang. Heuh kabeneran lah. Bener lah pagawe kuring ayeuna geus ararueuh kalaluar. Emang maneh bener bisa ngarit? Heuh kan bae lah gawena mah rek ngarit rek naon di dieu maneh sabisa-bisa we di imah. Nu penting mah maneh sok gawe teu kuring. Kan bae masalah gaji mah hayang sabaraha wae dibayar ku kuring mah. Da kuring mah geus puguh pangbeungharna atuh di dieu. Juragan Dari teh atuh. Gitu temal Juragan Dari. Manehna kacida bungahna atuh ngadenge si Bongkeng erek gawe teh da geus puguh meureun. Geus lila manehna ge eueuh jelema anu erek ditumbalkeun, kusabab kabeh pagawe anu di dinya teh maraot narungtutan kusabab ku manehna ditumbal-tumbalkeun ka siluman. Laras Mang ieu teh uing ditarima ya gawe di dieu. Alas ya, alhamdulillah atuh uing boga pagawean mah ye. Lumayan boga ieu meureunan eukeur ngirim ke teh ka ditu eukeur bekel si mah jeung si bapa. Heuh Mang iraha uing kitu mimiti gawena Mang. Kitu kocap si Bongkeng, manehna atoh pisan atuh katarima teh. Sing sanajan atohna si Bongkeng teh ngan saukur pura-pura, manehna mah sabenerna atohna teh kusabab henteu loba pertanyaan rek naon-naonna kadinya. Jadi manehna ngarasa atoh kusabab Juragan Dari teh langsung percaya wae lain manehna teh ngan saukur erek neangan gawe. Heuh bener Jang maneh katarima gawe sok. Tong diisuk-isuk deui, hayu ayeuna we gawe yuk, ayo ka imah ayeuna yuk. Geus dahar can maneh. Hayu atuh dahar heula we. Bari sakalian ke ku kuring ningalikeun tu ka ditu kandang mena
maneh pangadkeun keur embe we nya leke lamun geus ngarit mah maneh balik di ka dieu di dieu mah kumaha maneh we rek sasare rek digawe rek moal ge uing mah pokona mah digaji we sok lah. Teh mal juragan dari manehna sabenerna mah lain butuh-butuh ting pagawe da geus puguh manehna mah butuhna ge anu erek ditumbalkeun. Nu matak manehna ge tadi ngomong ka si Bongkeng erek gawe erek moal ge cenah kop teh teuing. Anu penting mah manehna aya di imah eta jeung pasti bakal dibayar. Sok padahal omongan eta teh masalah anu bayar pembayaran mah ngan saukur pemancing ka korbana. Ngan pedah we atuh eta mah ninca ka si Bongkeng. Jadi si Bongkeng mah kalah resep aya omongan kitu teh. Jadi istilahna teh siga eukeur nguseup pas anclom langsung ngurunyud gitu langsung menang. Terus we atuh si Bongkeng ge asup ka imahna juragan dari. Bener we imahna teh bener-bener aheng tohaga siga istana. Can aya we siga nama jeung can pernah ningali si Bongkeng ge model kaayaan imah kawas kitu. Aya ge hiji-hijina bangunan anu pernah ditingali ku manehna anu aheng teh nalika manehna eukeur di alam siluman teh basa manehna kasasar basa rek diwadalkeun teh ku juragan Bohim. Hayu atuh mang urang kana kandang uing rek ngarit lah, uing mah yang buru-buru digawe ngameh buru-buru menang gaji mang. Hayu atuh anterkeun ka kandangna. Hayu jang atuh urang langsung we ka kandang. Alus maneh sumanget gawena mah hebat lah padahal makan bae jang maneh teu ngarit ayeuna ge bisi rek sare-sare heula ayu ayeuna di kamar. Kan bae nu penting malah kuring mah aya nu digawe aya nu cicing di dieu jadi kuring bisa ngagaji kita kayak jelema. Kitu temal juragan dari bari manehna langsung ngajak ka si Bongkeng init ka belah pipir anu maksud ka kandang embe. Sanggeus si Bongkeng di kandang embe atuh si Bongkeng ge langsung nanyakeun aritna. Bari tekung sila manehna langsung pamit anu niat erek ngarit. Ari juragan dari sanggeus si Bongkeng init ngarit teh manehna meuni buringas pisan kaciri manehna siga nu atoh. Terus manehna ge abus di kajero gegeroan ka pamajikanana. Nyi di mana nya nyi? Kadieu atuh kemana nya ieu awewe teh awewe aki waring geus eueuh nyi. Nyi kadieu geura sakedeung. Kitu gerona juragan dari ka pamajikanana. Tukung sila pamajikanana nemalan bari ngurunyung ka hareupeunana. Aya naon akang mending geus gogorowokan wayah kiwari teh. Aya naon meni siga nu haliwu kitu geuningan. Ya iya awewe teh sok buru we ayeuna mah geura ngalalauk dia aya budak ka dieu puguh. Budak teh minta gawe ka dieu kan lumayan urang kan geus lila henteu bisa numbalkeun kumaha lamun siluman datang ka dieu kaburu datang ka urang ke urang jeung maneh meureun anu erek dilihakan ku eta siluman. Sok buru geura alalauk pais engke urang bikeun ka eta budak lumayan kan urang teh bakal manjangan deui tah aing geus boga tumbal mah kakayaan urang teh nambahan deui. Emang budak di mana akang? Kamana atuh ayeuna budakna? Atuh syukur we lamun geus aya di mangsa mah. Heuh keun bae keun ku kuring urang tewak laukna mah. Sok we ayeuna mah si akang geura siapkeun emasna, geura parajahan, ngameh engke pas dipake ku manehna kanyahoan. Sanggeus kitu mah terus we atuh duanana pada bagi tugas. Ai pamajikanana manehna ngalalauk anu aya dina bak khusus. Ngahaja cenah emang lauk eta mah disayagikeun eukeur manehna mancing ka korban-korbana. Soalna lamun aya jelema anu ngadahar kana eta lauk geus kacirieun ku silumana ge. Soalna lauk eta teh mangrupakeun ciri khusus lauk eta mah bikeuneun ka jelema anu bakal ditumbalkeun. Ari juragan dari manehna ge sarua langsung nyokot emas kana kotak anu leutik kaciri pernak-pernik dina eta kotak teh. Ngan terus we ali eta ge kumanehna diparajahan sarua eta ge ali teh mangrupakeun tanda atawa ciri pikeun jelema anu bakal ditumbalkeun. Teu beda we basa si Bongkeng ditumbalkeun ku juraga ku Haji Bohim. Pan si Bongkeng ge ti heula dibere gelang lamak
ngan kusab si bongkeng mah meurna masih keneh mukmin jadi henteu mental ngan saukur si bongkeng teh disampeurkeun eta ge ku eta siluman teh ngan geuning nyatana si bongkeng teh masih kina salamet. Terus weh Juragan Dari oge marajahan kana eta emas di hiji kamar khusus anu kamarna henteu terbuka tertutup pantona ge malah jarang dibuka da cenah bisi aya pegawai-pegawai anu di dinya bisi arapaleun aya naon eta di jero kamar da eta kamar teh khusus pikeun manehna mujasmedi. Teu karasa wanci oge geus nincak kana wanci asar. Teu kungsila atuh si bongkeng ge datang manehna tas ngarit ka ciri manggul karung ting meunang saha ngaritna mah da geus puguh si bongkeng mah di dinya oge ngan saukur keur nyamar. Manehna tujuanana taya lain nyaeta manehna mah ngan saukur erek ngeureunkeun kana kadolimanana Juragan Dari. Jadi teu mustahil lamun si bongkeng di waktu ngaritna teh manehna ngan saukur formalitas hungkul manehna mah meureunan bisa wae nitah pangaritkeun ka warga di dinya khususna ka Jang Sirod. Da geus puguh si bongkeng mah ngaritna ge moal bisa meunang jukut anu sakitu lobana. Da ka ciri si bongkeng teh ngakutan jukut geus sababaraha karung. Total jumlahna mah karungna teh aya 5 karung. Jadi moal mungkin lamun si bongkeng sampai ka bisa ngarit 5 karung dina wanci anu sakedeung. Yang hebat maneh euy ngaritna mah bener mina 5 karung teh teu lila. Heukeun bae lah isukan ke ngarit deui tapi lamun capek mah maneh ulah ngarit deui cicing we diimahkeun ku kuring digaji pokona mah. Kitu Juragan Dari ka si bongkeng. Siga nu heueuh we manehna ngalem pisan ka si bongkeng. Siga nu heueuh manehna atoh pisan si bongkeng pangaritkeun 5 karung anu sakitu teh ngarasa atoh. Sok padahal mah eta mah ngan saukur akon-akon ngan saukur pura-pura supaya si bongkeng henteu curigaeun teuing. Dan hatena mah geus puguh manehna ge hayang geura-geura mere dahar ka si bongkeng jeung pais lauk emas, hayang geura-geura mikeun eta ali emas teh ka si bongkeng supaya si bongkeng buru-buru dihakan ku siluman. Lah mang atuh sakieu mah babari ngarit mah uing mah komo lamun ti isuk pisan mah mang uing mah bisa 10 karung ngarit mah. Kan bae lah isukan mah aya pigawean dudu sajen mah ku uing lah digawean. Nu penting mah uing mah dibayar mang lah. Butuh ke kolot mang di lemur nungguan. Hampura mang uing mah ngomongna rada garihal ieu teh da geus puguh adat uing mang. Heeh mang. Kembali jang teu naon lah. Keun masalah eta mah pagawean jeung omongan mah teu masalah keur kuring mah. Ngomong-ngomong ari maneh teh saha ngaran teh jang? Jadi kudu nanyakeun ngaran kuring tadi jang ka maneh. Bakat ku apa kuring aya pagawe di nu anyar? Saha ngaran maneh teh? Oh heueuh mangnya euy. Bet uing ge pohon teu nanyakeun ngaran si Amang saha. Ari ngaran uing mah si bongkeng mang. Ai si Amang saha ngaran teh ieu teh jadi Mang Juraganya. Aduh, saha ngaran teh Mang Juragan atuh. Si bongkeng nyebutkeun ngaran manehna bari sakalian manehna ge tumanya da meureun hayang ngayakinkeun. Nah bener anu aya di hareupeun manehna teh Juragan Dari atawa lain. Sok sieun bisi nyalahan we kitu nama. Oh bongkeng maneh teh. Syukur keng. Ai ngaran kuring mah Dari ieu teh lah maneh mah jemut teh atuh sebut kuring mah Juragan Dari kitu nya. Kade misi salah Juragan Dari kitu. Barang ngadenge jawaban di Juragan Dari atuh si bongkeng ngagerentes dina hatena. Bari bahamna mah suraseri leutik manehna oge bangun nu atoh yen manehna henteu nyalahan. Bener ieu euy Juragan Dari teh. Alah sia tingalikeun Dari. Ku uing mah pokona mah dilawan sia. Baheula uing erek ngalawan Haji Bohim teu bisa da kaburu eueuh sia Bohimna. Ayeuna mah sia ka ilaing Dari rasakeun sia Dari sok lah rek palihai-lihai jeung uing pacingceung-cingceung sok lah saha anu lengah lah. Astagfirullahaladzim. Nah uing menjadi takabur kieu euy. Alah aing mah asa jadi takabur. Ya Allah hapunten di sim abdi ya Allah.
Kitu gerentes nasi bongkeng bari terila maena ge langsung istighfar, maena nyadar yen maneh teh dina kaayaan takabur. Sanggeus kitu mah langsung we atuh juragan dari ge nitah si bongkeng kacai. Maena nitah kacai sana sanggeus dicai urang langsung ledah lahar. Soalna pamajikanana juragan istri cenah geus nyiapkeun dahareun eukeun manehna, malah mah geus dipangmaihkeun lauk cenah khusus cenah keur manehna. Jeung manehna ge bebeja yen manehna erek mere hadiah sing sanajan kakarek gawe sapoe, tapi pagawean si bongkeng teh cenah geus nyugemakeun. Jadi geus salayak kena cenah maneh mah bongkeng dibere hadiah ku kuring kitu cenah eceuk juragan dari. Sanggeus dititah kitu mah atuh langsung we si bongkeng ge kacai. Sanggeus dicai manehna langsung nepungan ka juragan dari, manehna nanyakeun kamarna di mana. Kabeneran ku juragan dari ge manehna teh ditempatkeun di kamar anu di tingkat luhur dan geus puguh imahna teh aya 2 tingkat. Atuh si bongkeng ngarasa atohna soalna manehna posisina dititah di luhur, jadi gampang cenah lamun erek ngalakukeun naon-naon oge. Sanggeus nepi di kamarna atuh si bongkeng mah langsung ngalaksanakeun salat asar, bari terus manehna ngadua. Dan geus puguh waktu ngalaksanakeun salat tohor mah manehna ngalaksanakeun salatna di imah masyarakat anu aya di warga Pasir Luhur. Saberesna salat asar, si bongkeng langsung keluar ti kamar, langsung nepungan ka juragan dari. Manehna bebeja moal wakadahar ayeuna cenah, soalna masih keneh cara rape bisi kateuhak. Engke we cenah ge dahar mah peuting meh ngarariung resep jeung juragan dari cenah jeung juragan istri. Nah ini mah budak teh nya betul dititah dahar. Alah bener gitu ya teh daharna bakal hayang putih. Kuring masa jadi curiga ya. Baiklah, yang penting mah urang rayu we nya. Juragan dari nyarita ka pamajikanana. Heueuh nah hanya akangnya bet mungeun dahar budak teh. Kan wae we atuh engke peuting beneran we paksa. Sanggeus kadenge adan Isa mah langsung we gegero ku akang. Soalna ari peuting teuing mah bisi kaburu ka dieu manten eta silumana, mangkana heug ayeuna teh pas malam Jumaah deui. Kitu jawab pamajikanana juragan dari. Kacaturkeun wanci oge geus nincak wanci magrib. Atuh si bongkeng ge langsung we ngalaksanakeun salat magrib. Mainan teu langsung eureun. Sanggeus salat magrib teh mainan langsung fokus ngadua, munajat ka Allah supaya mainan selalu ditangtayungan ku Allah, supaya mainan bisa nyalametkeun kampung Pasir Luhur dina kakejamanana juragan dari. Oge mainan ge supaya bisa dina ngayonan siruman kakejamanana siruman anu osok ngajadikeun manusia jadi pembantuna di alam siluman. Terus we si bongkeng ge neruskeun kana salat Isya. Sanggeus salat Isya, si bongkeng langsung keluar. Anu maksud manehna hayang nyaho naon anu bakal dilakukeun ku juragan dari jeung pamajikanana teh. Eta geuning geus turun Ujang. Buru Ujang urang tuang heula di ditu tuh jeung juragan. Hayu sakalian juragan istri ge da tos lapar ya teh hoyong tuang. Hayu atuh Ujang. Pamajikan juragan dari ngajak ka si bongkeng. Anu kabeneran pas si bongkeng turun, pas pamajikan juragan dari rek ngagegero ka si bongkeng ka luhur. Terus we atuh duanana oge nuju kana ruangan makan. Kasampak di ruang makan oge juragan dari geus siap-siap yang hareupan hidangan anu sakitu megahna jeung royalna. Aya pais lauk, aya pais daging, bakakak ongkoh, sate ongkoh. Atuh si bongkeng teh kacida ngaroina ningali dahareun anu sakitu lobana. Alah juragan, eta loba kitu euy dahareun. Alah uing masih gak moal ka dahar eta teh mubah tuh juragan. Aduh sakitu mah mubah eta ketek kapiceun mubadir juragan. Aduh mending kene dibagikeun ka masyarakat anu ngabutuhkeun. Cikanna uing marek daharna lah di tukang weh. Kitu pokna si bongkeng. Dan memang atuh jujur si bongkeng oge ngerasa kaget ari ningali hidangan anu sakitu loba mah. Ngan si bongkeng ge buru-buru sadar kana purwadaksina yen manehna teh disinghareupeun kana bahaya.
Waktosna parantos teu nyekapan pamiarsa. Rupina dongeng Sunda ka-12 dina jejer carios budak piningit ka-4 dicekapkeun ka dieu heula. Insyaallah Sabtu payun kumang Adul bade diteraskeun dina bagean anu salajengna. Permio.